Barudak tepang deui sareng Nini Oce dina acara Caki Carita Kitab Suci. Barudak ayeuna mah Nini teh seueuran. Tuh aya sa Cita, aya Gepi, aya sadeui, aya Talita, aya Niel, aya Gea. Gea, hai kabarudak kitu atuh. Senyum. Nah, barudak Nini Oce ayeuna rek ngadongeng nya. Aya si Ujang namina Ujang Sarya. Ujang Sarya keur ngarit neangan parab domba. Ari geus kitu teh aritna ngacleng. Aduh, arit ka mana? Aduh, engke dicarekan ieu arit leungit. Aduh, si Ujang geus meh ceurik. Ariteun teh aya Abah. Abah Aep datang. Kunaon Ujang ceuk Abah teh. Abah arit leungit, mangganing keur ngarit, sieun dicarekan Abah. Oh, anu ieu lain Abah eta mah alus teuing. Arit abdi mah geus butut. Ceuk si Ujang teh. Oh, hayu atuh urang teangan. Barudak bantuan si Ujang neangan arit karunya. Yuk urang neangan arit si Ujang. Kamana nya? Aiteun teh ceuk si Abah teh. Oh, anu ieu lain. Eta bener Abah. Eta nu butut mah arit abdi. Tah barudak si Ujang mah jujur. Aritna leungit. Geus butut tapi dibere ku si Abah. Arit anu alus, alimen. Da arit manehna mah geus butut. Si Ujang teh jujur barudak. Tah barudak kudu jujurnya kawa si Ujang. Saur dawuhan Gusti oge kieu tahnya tina Siloka barudak kieu. Dina Siloka pasal 11 ayat 3 kieu. Jalma hade ditungtun ku kajujuran. Jalma curang bakal cilaka ku curangna. Tah barudak kudu jujurnya. Nya emut ente Gepi kudu jujurnya. Gea kumaha Gea? Kedah jujur? Tah kedah jujur ceuk Gea oge. Barudak sakitu heula nya bade milarian parab domba. Tepang deui sareng Nini Oce sanes waktos. Dadah barudak dadah heula. Dadah.